Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Karisan Indah Chandra Ningtyas. Wastapun Anissa Sabati Lestari. Di dieu abdi sadaya bade ngarengsekeun Jero tuluy tuh. Ngarengsekeun tugas wawancara bahasa Sunda. di dieu bade perkenalan heula nami Bapak. Rahmat. Sing hari. Nami Bapak saha? Rahmat. Di dieu bade perkenalan heula nami Bapak nu jualan aromanis. Ih salah, Ical. Wastap Bapak saha? Bade naros. Sabaraha lami Bapak icalan aromanis? Saya 2 tahun yang langsung. 2 tahun langkung. Janten Bapak ieu jualan aromanis tos 2 tahun langkung. Upami jualan ieu teh sabaraha penghasilan Pak? Perbungkus Rp5.000. Jadi pami di ical normal standar 5.000. Eta modal kanggo ngadamel aromanisna yang terasa Tergantung rame kan. Rame karena 10 kilo per hari. Tergantung itu tergantung pemerame masih CFD sepertinya murahnya. Janten pengasih modal tergantung pami rame 10 kilo lebih, tapi pami nuju sepi 5 kilo kurang. kanggo icalana Bapak mulainya di jam sabaraha? Kumaha nyalsena. Jadi janten tiasa keluar siang, keluar sore gitu. Sonten gitu. Aya suka dukana kan pasti icalan teh biasa diceritakan. Terus, kita udah berapa menit? Hatur nuhun kanggo Bapak nu tos kersa diwawancara ku abdi sareng Ica. Sakitu wae nu kapihatur. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.